anna sawaba shadaqati satu anwa iya. Bahkan Imam Suyuti parantos nutur saur anjeunna cenah kitu sanya-nyana sedekah teh kabagi kana 5 bagian. An Sahli bin Sa'din diriwayatkeun ti Sahal bin Sa'id radhiyallahu muga-muga mikaridho Allah anhu ka itu Sahal bin Sa'id. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam cenah kitu diriwayatkeun ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga ngarahmatan Allah sallallahu alaihi ka Kanjeng Nabi wasallam sareng maparin kasalamatan ya Allah. Qala ngandika lapat qala. Parantos ngandika ya Kanjeng Nabi. Ngandika kana lapat inna fil jannati baban yuqalu lahu rabbanu yadkhulu minhu imuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina imuna. Inna fil jannati sanyana eta tetep di jero surga teh baban naon pintu yuqalu diucapkeun cenah kitu lahu pikeun itu baban teh ar-rabbanuna cenah kitu ar-rayyanu ro-nya banyak teh nya ar-rayyanu yadkhulu minhu shaimuna rayyanu ar-rayyanu cenah kitu naon jinebul fa'ilnya naon kanikmatan yadkhulu asup cenah kitu minhu ka itu bab as-shaimuna saha jalma-jalma anu sarau yaumal qiyamati dina poe kiamat la yadkhulu lah asup minhu kana itu bab ahadun sahiji jalma ghairuhum saliyana itu shaimuna yuqalu diucapkeun cenah kitu naon lapat aina shaimuna di mana as-shaimuna anu parwasa kabeh fayakumuna cenah kitu maka ngadag ya si shaim la kabehnya la yadkhulu minhu ahadun cenah kitu ulah asup minhu tina itu bab ahadun sahiji jelema ghairuhum anu salian itu shaimun fa idza dakhulu maka tatkala asup cenah kitu ieu shaimun teh ugliko golako mah dikuncinya ugliko kunci misalnya maka ditutup cenah gitu maka ditutup iya bab falam yadkhul maka wala asub anjeun minhu tina itu bab ahadun sahiji jalema rawahu cenah kita parantos kariwayatkeun asy-syaikhani saha dua guru lamun syaikhani dina fikih berarti Imam Nawawi jeung Rafi'i lamun syaikhaini dina tafsir berarti Imam Jalaluddin Suyuti jeung Imam Jalaluddin Jilid lamun riwayat imam ieu naon karah astagfirullahaladzim riwayat mah astagfirullahaladzim mun ngaranna teh jadi teh Imam Turmudi jeung naon nya Imam Turmudi aja Imam Anas saya burawi unggul kan eta wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu wa Nabi Sa'idin cenah kitu sareng diriwayatkeun ti Abi Sa'id radhiyallahu muga-muga mikaridho Allah sallallahu anu ka itu Imam Abi Sa'id
Qala cenah kitu ngandika Imam Abi Sa'id ngandika kana lapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngandika Rasulullah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika kana lapan mamin abdin yasumu fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalika wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Mamin abdin cenah kitu di antara pirang di antara ummah di antara hamba yasumu anu puasa cenah kitu ya si abdin fi sabilillah dina jalan Allah illa ba'da cenah kitu angin ngajauhkeun Allah Allah bidzalika ka itu si man si abad wajahu cenah kitu kana raraina itu si abad teh anin nari cenah kitu tina seuneun neraka sab'ina kharikon kana 70 hasta. Rawahu Syaikhani pantas ngariwayatkeun hukana itu hadis Syaikhani Imam Syaikhani dua imam tadi. Wa talab tazawaja cenah kitu sareng milarian anjeun azawaja kana panglewatan kana jalan ail mururo tegasna jalan itu nya jalan anis sirati tina cukang cenah kitu fi udhiyati cenah kitu dina pepencitan. Wajad tahu cenah kitu maka nemu anjeun hukana itu jawaz pis sodakoti dina sodakoh. Zakaro parantos nutur as-Suyuti sa Imam Suyuti anna sawaba sodakoti cenah kitu khamsatu anwa'in anna sawaba sodakoti cenah kitu saenyana ganjaran sodakote khamsatu anwa'in eta 5 pirang-pirang perkara. Wahidatun bi asyratin cenah kitu wahidatun ari nu kahijina teh bi asyratin kalawan 10. Wahya jeung ari asyrate ala sahihil jismi cenah kitu mungguh ala sahihil jismi kana soeh-soehna jisim. Wa wahidatun bitis ina cenah kitu jeung anu sabagian bagian kadua gitunya. Wa wahidatun itu sebagian kahiji ena wa wahidatun bagian nu kaduana. Bitis ina cenah kitu kalawan tisun teh salapannya kalawan 80 cenah kitu wahya jeung ari tis'in teh kadinya wahidatun bitis'in teh ala a'ma wal mubdala cenah kitu dina pikeun jalma nu a'ma malolong wal mubdala sareng anu dipasiean balai. Wahidatun bitis'i mi'atin cenah kitu jeung sabagian mah cenah kitu kalawan 800. Wahya ala dzi qaribin muhtajun cenah kitu. Wahya jeung ari wahidatun bitis imiatin teh ala dzi qaribin muhtaj. Eta naon teh? Kurobatun muhtajun cenah kitu. Nyata anu butuh. Qaribun teh anu banget butuhnya. Korubat teh deukeut. Muhtajun butuh. Jadi geus hayang pisan kitu di jabahna teh kitu. Nya ngabogaan pangabutuh nu banget. Eta mah dibere ganjaranna ku Allah 100. Wahidun mi'atu alpin cenah kitu. Bimi'ati alpin cenah kitu jeung sabagian teh kalawan 100.000. Wahya jeung ari ieu wahidatun bimiati alpin teh ala abawaini cenah kitu nyaeta pikeun 2 indung bapa. Lain 2 indung bapa tuh 2 orang tua mun kitu nya, indung jeung bapa. Wa wahidatun bitis miati alpin beuh masyaallah beuki loba we nya beuki dieu. Bitis miati alpin nyaeta kalawan 800.000 jeung sabagian kalawan 800.000 wahya cenah kitu jeung ari ieu bitis imiati alpin teh ala alimin kajalma nu berilmu au faqihin atawa ahli-ahli fikih. Beuh masyaallah tah tingali bagian ganjaran sedekah. Lamun sedekahna kanu kumaha digantianana sakumaha beda-beda eta. Ya. Wa talabtan najata minan nari sareng mirarian anjeun cenah kitu minanna an najata kana pitulung minan nari tina seuneun neraka jahannam tegasna neraka jahannam fi mubahati cenah kitu dina mubah mah naon sih
bahasa urang pirang-pirang naon mubah bahasa urangna biasana urang make bahasa Arab we euy mubah cenah kitu bahasa urangna naon eta teh dina pirang-pirang perkara nu mubah ari mubah teh naon kitu hah teu kapake hah sia-sia sia-sia mah mubazir cek sinada oge sia-sia mah mubadir ngalalebat kamu mubazir ari mubah naon mubah mubah mah lamun cek ilmu fikih mah dipigawe atawa teu dipigawe teu digajar jeung teu disiksa berarti naon eta kitu teh hah teu kapake tidak aku teu kapake boleh fil mubahati dina pirang-pirang perkara nu mubah epi nailiha tegasna dina kacondongan itu mubahat wajad ta maka nemu anjeun hakana itu najatun kadinya najatan pitar kisawati dina ninggalkeun pirang-pirang kahayang qala Abu Sulaiman ad-Darani cenah kitu qala Abu Sulaiman ad-Darani parantos ngadika sa Abu Sulaiman ad-Darani ngadika kenapa li anna atruka min nah itu teh asyai lukmatin ahabu cenah gitu ahabu ila man anna aku malailu fi akhirih li anna atruku minal asyai cenah gitu atruka atuh karena sanyanya ninggal ke leuwih ninggalkeun minal asyai tina asyai lukmatin tina asyate lain maksiat asama karep teh kersa asya eta tina sok kumaha eta ngarakat kitu da lieur eta mikir jauh teh kitu tah asyai lukmatin merek uang min asyai lukmatin mana min asyai lukmatin tina masian tuang sapangersaana sakadaekna ahabu cenah kitu eta leuwih dipika cinta ilaman angin ilaman ka jalma jadi salah atuh kitu mah lain min eta teh man asya alukmatin jadi anu eta teh lain min euy jelema eta jalma anu masian tuang sakadaekna kitu ahabu eta leuwih dipika cinta ilaman cenah kitu ka jalma an aku mah cenah kitu anu ngadegkeun cenah kitu alaila kana poe an aku malaili kana ngadegkeun peuting ilahiri nepikeun ka akhirna itu peuting anu hudang peuting ilahiri kana akhirna itu peuting bismillahirrahmanirrahim kamari makola anu ka-20 tilu teh nyaeta nyaritakeun tentang 10 perkara anu mana eta 10 perkara teh aya dina 10 perkara lamun anu 10 perkara dina 10 tempat gitunya dina 10 tempat kurang kalaksanakeun urang bakal menang bati 10 perkara dina tiap-tiap hiji perkara tah kamari teh urang teh geus kana nomor sabaraha eta teh 4 merenya ayeuna nu kalimana teh nyaeta wa talab danurul qiyamati fil judi wasahwati cenah kitu pawajad tau fil atsyi bis saumi jeung kudu milarian cenah anjeun nurul qiyamati kana cahaya poe kiamat maksudna kumaha ari cahaya poe kiamat teh nyaeta pertolongan cek urang mah dina ke poe kiamat jadi ke urang dina poe kiamat teh kumaha cara neangan pertolonganana teh ku jalan sifat dermawan jeung rendah hati salila hirup urang di alam dunia teh kudu dermawan jeung rendah
rendah ti insyaallah ke dina poe kiamat dina yaumul kiamat teh urang moal aya dina kaayaan haus jeung moal dina kaayaan lapar engke irahanya engke dina poe kiamat gitu ari poe kiamat teh irah hungkul gitu ya pan aya yaumul kiamah aya yaumul ba'ats aya yaumul mahsyar aya yaumul mizan aya yaumul sirat gitu eta teh engke teh perjalanan teh kitu mimiti yaumul kiamah ieu alam dunia dihancurkeun ku Allah Subhanahu wa taala nepikeun ka rata kabehanana nya gunung moal aya gunung rata gedung mah komodi buatan jelema bakal rata gitu naon deui bangunan-bangunan kabeh bakal rata jeung tan beres eta yaumul kiamah cenah kitu eta malaikat Israfil teh di ugahkeun deui muncul urang mah dihudangkeun deui pikeun ngalaksanakeun tugas anu kadua nyaeta niup sangkakala anu kadua yen ieu jalma sakabeh makhluk Allah teh dihudangkeun deui dina nalika yaumul ba'ats pancanghul gitu kete urang teh sigah toge cenah pan toge mah kitu nya si jadina teh henteu saeutik teh kitu kan nangtung tah eta toge tah urang teh bakal kitu sigah toge mencanghulna teh celak nah gitu lain-lain huluna heula terus dadana terus bujalna kehandap terus lain tapi gitu celak gitu kan urang bakal sigah toge harudang dina kaayaan taranjang kabeh teu aya sahlai benang oge nu aya dina awak urang pancena urang dikuburkeun make kain kapan ka mana eta kain kapana teu ingat ya ngan urang ke dina poe kiamat mah yaumul ba'ats moal aya nu make pake isin atuh cenah kitu beres era atuh euy cenah kitu ari engke yaumul ba'ats urang teh make kain kapan mah kabeh jelema nu mikirkeun ka era tapi nu dipikirkeun teh salamet bodo amat harita mah teu mikiran aurat teu mikiran anu penting mah salamet kieu we ayeuna urang keur dicai keur tataranjang terus aya gempa gede gempa teh urang bakal kapikir heula moal eta nyangan calana moal kapikir calana langsung keluar kabeh oge gitu moal kamikiran calana mana aduh moal saking kureuwas-leuwasna poho teh make calana keluar kabeh tong gempa lah ari gempa misalkan teh urang aman keneh ningali juri padahal masieun lain ku juri ningali makhluk halus gitu ningali makhluk halus misalkan teh ngebungkeuleuh hareupeun urang gitu urang ketarebek lupat kan satara kebekna moal ingat tang kitu urang sigah kitu gitu teh moal ingat kana baju moal ingat kana pakaian moal ingat ka pamajikan moal ingat ka anak moal ingat kana harta nu dipikirkeun naon hayang salamet ke mah jeung deui bentukna teh rupa-rupa anu bentukna monyet pan kamari di bejaan lain anu bentukna khonazir cenah kitu bentuk babi bagong nu kararitu terus aya nu bentuk kalbun bentukna anjing terus aya nu anu bentukna macem-macem eta kumaha tingkah laku jelema eta keur di alam dunia kitu eta teh tah eta teh kete urang teh bakal butuh kana hiji nurul kiamah urang teh ge dipecanggulkeun teh dina kaayaan haus dina kaayaan lapar urang hayang teu haus hayang teu lapar usahakeun urang ayeuna umpeng keur hariweuh keneh kudu nimbulkeun sifat dermawan jeung rendah hati salira di alam dunia insyaallah Allah bakal pawajad tahu cenah kitu maka maneh bakal nemu kana hiji perkara anu moal haus jeung moal lapar teangan ku anjeun tanurul kiamah teh cahaya dina poe kiamah pitulung dina poe kiamah itu eta terus cenah kitu an Sahal bahkan Imam Sahal cenah kitu bin Sa'id parantos ngandika anu mana ieu dawuhanana teh langsung ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng Kanjeng Nabi inna fil jannati baban cenah kitu saenyana dina jero surga teh hiji panto anu mana eta panto teh bakal diasupan ku jalma-jalma anu puasa jalma-jalma anu puasa cenah kitu yaumal qiyamati dina poe kiamah la yadkhulu moal bisa asup cenah kitu hiji jelema nu mana wae cenah kitu kaena ta panto lamun teh mah eta puasa teh eta jelema teh tara puasa bayakumuna cenah kitu maka ngadegkeun aranjeun kabeh la yadkhulu minhu ahadun ghairu maka bakal kita disebutkeun ieu marane mah moal asup ka eta panto nu aya di jero surga sabab aranjeun mah tara puasa peda dahulu maka lamun teh mah maksa we eta jelema nu tara puasa teh yang asup gliko maka ku Allah bakal dikunci eta pantona ku malaikat bakal kunci palam yadkhul min wadun moal aya nu bisa asup
salah saurang oge kana eta panto nu aya di jalan surga. An Abi Sa'idin cenah kitu radhiyallahu anhu sami Imam Abi Sa'id oge cenah kitu kenging dauhan langsung ieu dawuh kenging cariosan ti Kanjeng Rasul saur Kanjeng Rasul teh min abdin yasumu fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalika wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Lamun teh macenna kitu aya hiji umat kami anu puasa fi sabilillah dina jalanna Allah illa ba'ada angin bakal dijauhkeun cenah kitu Allahu sabab bakal ngajauhkeun Allah sallallahu bidzalika ka itu jalma nu puasa teh wajahna moal ku Allah moal dideukeutkeun bakal dijauhkeun tina naon anin nari cenah kitu tina sina neraka sab'ina kharifan 70 jauh ku Allah dijauhkeun jalma-jalma nu tukang puasa tapi puasana teh fisabilillah dina jalan lain ku hayang kapuji puasana teh kitu kumaha contona hayang kapuji euy puasana yang kapuji pada maghrib buka yuk teu misalnya teh ngupdate buka hari pertama puasa upload dah reuncing loba katingali we ku jalma-jalma anu buka puasana teh ngan saayana ngan saukur cai hungkul gitu itu urang zalim eta urang teh zalim atawa maksiat goer mah doh kitu teh maksiat goer mah non teu niat urang rek naon meureun dina hatena teh nyeri urang mah ieu buka puasa teh ngan saukur cai tingali batur mah nepi kan nyeri dina hatena berarti urang geus nganyerikeun eta batur ku jalan mostingkeun kana dahareun dina waktu buka puasa awas kada eta tapi kadinya piraku cenah pikeun kadinya karena maksiat jeung ibadah eta aya dua bagian nu kahiji ibadah mah doh nu murni sabada salat puasa zakat murni eta ibadah mah doh aya ibadah nu goer mah doh anu teu murni tapi jero-jerona ibadah sapertos ngajaga perasaan batur gitu ngajaga teu ngomongkeun batur ngabungahkeun ka batur ieu kalau surur ka batur teh eta ibadah goer mah doh kitu teu murni urang ibadah ka Allah tapi ibadah supaya eta jelema teh teu nyeri hate kusabab omongan urang atau tingkah laku urang eta kitu ge ibadah gitu. Atau kamari misalkan urang teh ngabangun ieu majlis terus jelema teh tara ngaji mas eta teh tapi manehna teh ngorbana daek milu babantu terus capek terus ngabantuan nepikeun ka capekna atau mere artosna pikeun naon pikeun ngabangun masjid majlis pikeun ngaji eta sakitu geus sarua ibadah biar mah henteu langsung ka Allah tapi ieu hiji perkara anu matakna ieu perkara teh pikeun jalma ibadah ka Allah ada ibadah web mah diposting lah ku urang tah dahareun teh pada saacan maghrib teh katingali ku jelema anu tuan dengan saya punten pribadi guru abi ngadu guru lamun eta guru rek muka naon ngaranna teh kadupan kadu mah seungitnya kadu mah seungitna luar biasa eta di muka di dieu nepikeun ka pengkolan ka ambeut eta ambeut kadu mah gitu eta rek muka kadu embung lamun jelema teh jeung tatangana harudang keneh sabab urang bisi ka ambeut terus kabitaeun ku urang teh dibere lain rek koret tapi kadudangan hiji misalkan anak teh dalam dibagikan mau mata kabagian kabeh sabab bau na kadu mah jauh gitu eta tiap nu ngambeut teh kudu nama kabere gitu urang ge misalkan geus rumah tangga boga tatangga masak asin ka ambek ku tatangga gitu tawaran eta bisi ngacai eta tatangga teh hayangeun asin menang yeuna nun urang maneul kieu cenah ka ambeuna we hungkul datang ka dieu teh itu ari asina mah teh datang misalkan anak teh tuh eta bertatangga anu baik teh pasti teu percaya bakal buka dina kitab Nasul Ibadna ya Nasul Ibad dina kitab Wasoya gitu naon ngaranna teh Wasoya di dina talina di dinya lamun urang bertatangga anu baik kumaha dina wasoya sarua urang bertatangga anu baik teh kumaha buka di kitu tah mun masak mun muka kadu teh peuting jam 2 peuting karak dipesek nu batur geus sarare gitu karak dipesek daharna ge buru-buru jeung nyumput di jero kamar bisi kaburu ka ambeuk ku batur tingali ku batur eta postingan urang teh ngacai batur teh euy
bikinkan nyeri hatena aing ningali ieu teh misalkan nanti ditawaran kunaon misalkan anak kan itu teh software mah gitu awas kan ada pegawaian urang zaman eta mah geus komo enak mah TV aja cing puap-puapeun teh nya urang pikeun ka kabita eta pikeun ka kabita na endol surendol cenah gitu geunah pokona bisi kadinya urang kasupkeunana mudah-mudahan nanti sih da kamari urang geus cenah gitu teuing eta mah geus urang mah can nyaho ke urang geus nyaho nah kitu tuh ya komode dina hate dina puasana yang katingali aing teh bawa aing teh keur puasa gitu misalkan puasa Senin Kemis lain puasa Ramadan puasa Senin Kemis pada maghrib sacan maghrib orang update status misalkan teh 5 menit di ada menuju buka cenah kita pan henteu ngomongkeun urang keur puasa mah tapi dina hatena aya dir saeutik kitu teh ye aing ngabejan aing teh keur puasa misalkan teh ku jalan ngupdate gitu kan 5 menit lagi menuju adzan maghrib gitu kan misalkan nanti tapi jero-jero nanti aya kadinya saeutik awas eta berarti eta lain puasa fisabilillah eta lain puasa di jalan Allah berarti mau dibere eta ku Allah dibere naon tadi teh mau dijauhkeun ku Allah tina seuneu neraka berarti sombong dina puasa nah marukan kan ibadah gogodana teu gede gitu beugis dina setiap ibadah eta gogodana gara-gara deh bisi sombong teh ya sombong lawan ngomongkeun sombong misalkan nanti rek ngaji terus diupdatekeun sombong misalkan dibeja-beja ke batur sombong terus rek ngaji tapi teu ngaji tapi teu jadi ngaji nanti ku sabab sieun disangka sombong sarua eta ge geus sombong ku teu jadi ngaji jadi kumaha atuh jadi ibadah mah kudu lempeng teh gitu tah rek disangka sombong rek disangka ria rek disangka naon cuek we dah lamun dina hatena urang lempeng lillahi taala kitu ya rek sedekah set misalkan teh ditutupan gitu set nah bisi disangka sombong itu nih sombong eta terus dina hatena geus aya dir misalkan teh ngajah tutupanna sanajan pasti batur teh nyangkana teh gede kita ditutupan kieu biasana disangkana gede misalkan gitu dina hate leutik nanti geus eta sombong keikhlasan leung awas tadi ngontrol hate nu paling hese gitu hate mah bisa dikontrolna beda jeung kaifiat salat urang bisa nuturkeun contoh ye contohna ruku teh kieu dicontohkeun tapi ngomongkeun hate ye cara ngaleungitkeun suudon teh kieu katingali teu hate ngaleungitkeun suudonna moal ye cara teu naon misalkan teh iri ka batur teh kieu katingali teu moal katingali mah tak ngontrol hate mah paling hese iwal ti kudu sering latihan urang kontrol hate mah ieu sobar teh kieu moal bisa dibejakeun sobar teh kos kumaha gitu sabab teu katingali dina hate urang bisa ngomongkeun sabar hate belum tentu hate bisa geger amat sabar di mana aing geus capek misalkan teh kieu wae gitu ikhlas teh bibir ikhlas tapi hate lamun lain hareupeun guru aing mah ku aing cacag misalkan teh gitu awas kan eta nya kos kitu eta mata hate mah bisa dikontrol ngomongkeun fisabilillah teh kos kumaha wa talabdal jawaza cenah kitu al mururo ala sirrati fi udhiyati cenah kitu jeung neangan mun ceuk urang mah kitu supaya urang bisa ngaliwatan dina nyukang siratal mustaqim teh kudu kumaha aya hiji perkara teh urang kudu kusrimeun mencit dina Idul Adha ada pepencitan teu dina Idul Adha hungkul sih sering pepencitan we misalkan teh ngahaja we beres puasa mencit beres ngaji kitab tamat mencit gitu mencit naon rek mencit sapi mencit kebo mencit embe mencit hayam mencit endog terserah lah eta bebas asal ulah mencit babaturan deh kong mencit mantan mah nya atuh kira di penjara anu aya naon ku dipencit mantan doakeun mantan mantan doakeun ku urang mantan cing tobat cing sadar gitu
Doakeun ku urang ulah dipencit ku urang kewe ku kabogohannya nya itu pencitan urang mencit sapi, onta, naon we eta mah anu hak dipencit gitu kan. Perkanan hewan-hewan anu meunang dipencit gitu. Nah eta. Naon we dipencit ge. Kan ulah nu tadi teh mah kitu mencit babaturan ku sabab babaturan teh mustaqimna numpak bae cenah kitu. Jalma nu tukang mencit kebo ge nyukang satu mustaqim naik kebo. Ari urang naik naon? Naik babaturan. Aku aing pernah dipencit babaturan. Nah, kitu nya. Sampai meh urang ka cukang Siratal Mustaqim geus ngagebrus heula meureun gitu. Numpak babaturan. Aduh masyaallah. Kitu nya, tah urang kudu sering pepencitan teh dinya. Insyaallah ke gampang. Urang teh ngaliwat dina Siratal Mustaqim. Pawajad tahu pis sedekah. Tah jero-jero nama naon eta teh sedekah? Pis sedekah. Pis sedekah teh nyata sedekah. Ieu ngaranna kurban. Cek Bapak teh mah. Ari ngaranna kurban teh berarti urang teh posisi mampu kitu lain. Anu ngaluarkeun korban mah berarti urang posisina mampu. Berarti eta nu kurban teu meunang ngadahar kana daging kurban. Gitu. Berarti mampu urang mampu jang mere ka batur gitu eta teh. Daging kurban urang teu meunang didahar ku urang. Ngan diniatkeun ieu kurban teh jang saha gitu. Keur saha lamun teh almarhum saha kitu nu can pernah kurban model ibu almarhum gitu tahun kamari kurban pikeun saha bisa teh lamun lain kana ka nu can maot bisa ibu dikurbankeun ka abi misalkan atas nama abi bisa gitu pek eta mah minimal embe gitu lamun embe jang soranganeun lamun sapi jang tujuan ayo yang ku sorangan da abi mah sultan pek misalkan Ekah mah tiasa. Ngan ekah mah beda dina ngeuretanana. Ieu si tulang teh si suku ye cokor. Ulah sok di keureut dina bitisna. Kurdina sandi-sandina ngeuretanana cek abah teh mah. Dak daria cenah ke bisi ngaekahan anak sorangan, ke ngeuretan tulangna teh cenah kitu. Ulang. Dina kantong kasih neng canakeun gitu. Neng, na kantong cenah neng. Tangke dari teh cenah ngeuretan tulang-tulang nate ulah dina lebah tulang tengah tapi dina sandina we hungkul sabab kunaon kenna teh bakal ngawaris anak sia teh cenah kitu sok parotong tulangna dina nalika geus gede eta jadi sok kadang ti palietek teh kitu teh kitu cenah ngeuretan tulang lebah leungeun ajeung suku ari tulang iga piraku cenah ke parasmanan tulang iga setengah meter di dahar ku sorangan era cenah itu mah keuretan we. Nah naon eta mah keuretan. Oh tulang iga pan cenah kana setengah meterna dituna dina piring ke pas parasmanan kumaha cenah teh. Ngan alus mah eta ekah teh geus dipasak tinggal ngahap tinggal ngadahar gitu tah. Beda jeung kurban. Ari kurban mah alus mah atah-atah dibikeun ka batur gitu. Lamun akekah mah alusna kitu. Jadi dipasak heula nya model dingkena aya ngariung peutingna gitu. Tadi kitu keun alus mah. Macam bedana kos gitulah anu teu menang didahar teh kahiji kurban daging kurban teu menang didahar kudu ngaluarkeunana eujeung daging menang nadar rek mencit nadar misalkan teh lamun teh mah abi ditarima ku si eta abi rek mencit misalkan teh tarima ku si rek mencit teh meunang si eta tak ditarima mencit panena teh mencit naon maneh kebo cenah aing mah ditarima ku si eta beres mencit diputuskeun hakan geus ya menang ada nah itu mah beda nu dinadarkeun mah tapi nu nadarna karena kealusan nya ulah karena kagorengan sama contoh gitu ku nazarna janji ari kana kagorengan teu meunang lamun abdi menang togel misalkeun gitu menang togel abdi rek mencit eta mah teu jadi aman teu bisa tapi segala sesuatu lamun anu dinazarkeun cenah kitu sok gampang sok jadi cenah kitu eta teh lamun dinazarkeun tapi lamun kana kahalusan lamun kana kagorengan teu ngajadi eta kana pikeun maksiat manazar nya macam-macam lah resepnya
kemana itulah kanu togel segala rupa itu. Tadina sodako. Dakaros Suyuti cenah kitu anna sawaba sodakoti hom satuan wa ija. Bahkan Imam Suyuti parantos nutur saur anjeunna cenah kitu sanyanyana sodakoh teh kabagi kana 5 bagian. Anu sabagian teh bi asrotin di 10 digantianana teh sodakoh hiji digantian 10 cenah kitu. Wahya kasaha ieu urang sodakoh hiji digantian 10 teh nyaeta ka jalma biasa anu sehat. Mau buru sehat ku abi dibere misal teh 1000 digantian ka Allah 10.000. Tah kitu eta. Nu ka hiji eta jalma biasa sehat kurang dibere digantianana 10.000. Lamun ngoda ka 1000 ku Allah digantian 10.000 ka jalma sehat. Terus lamun urang sodakoh cenah hiji bakal digantian ku Allah 80 cenah kitu lamun kasaha urang sodakona ka hiji ka jalma-jalma anu buta jeung anu ka jalma-jalma anu buta jeung ka jalma-jalma anu nuju beunang ku balai misalkeun teh tetangga urang euy kahuruan imahna ku urang disodakohan 1000 misalkeun teh ku Allah digantianna teh 80.000 gitu. Atawa aya jalma buta bara main menta-menta ku urang misalkeun teh nu buta kurang dibere 1000 ku Allah digantian 80.000. Wa waidatun bitis imiatin wa hiya aladzi qaribin muhtaj. Jeung urang teh cenah kitu lamun sedekah 1000 ka jalma-jalma anu banget butuh, keur butuh pisan gitu. Kana sedekah ti batur misalkeun teh keur butuh teh pisan. Eta jelema lamun urang sedekah ka jalma nu eta ku Allah bakal digantian 800.000. Sedekah 1000 digantian 800.000. Terus ayeuna wawahidatun bimiati alpin cenah gitu. Jeung lamun urang sedekah 1000 mere duit 1000 ka indung bapa ku Allah bakal digantian cenah gitu 800.000 berarti sabaraha eta? Sabaraha eta teh? Lamun hiji ya nya. Lamun hiji, lamun saperak digantiana 800.000. Berarti lamun 1000 sabaraha? Sakitu teh sabaraha? Tadi gantiana sakitu. Bandinganana teh lamun urang sedekah saperak, lain sedekah mere duit ka indung bapa saperak. Kalau digantiana teh 800.000 kitu eta teh. Digantianana. Tambahan 1000. Tadi we nya keur sedekah ka jalma-jalma nu banget butuh 1000 digantian 800.000 gitu. Berarti ena lamun ka indung bapa mah tambahan deui 0 3 meureun kitu berarti 800 juta beuh da kabeuli naon eta euy. Kabeuli eta. Kabeuli naon eta. Eta ku sedekah bari jeung ikhlasnya ieu posisinya nya dina posisi ikhlas digantian kitu. Berarti macem-macem urang. Henteu sakur-sakur urang sedekah hiji digantian 10. Tapi kanu kumaha urang nyodakohanana kanu jalma sehat sakitu ka jalma-jalma anu naon buta jeung nu pasian balai nu nuju ka musibahan sakitu ka jalma-jalma anu naon banget butuh sakitu ka jalma ka indung bapa urang digantiana sakit beda-beda. Aya nu terakhir nyata wawaidun bitis miati alpin beuh berarti sabaraha ieu 8 miliar 800 miliar urangnya. Sedekah 1000 digantian 800 miliar mun duit teh mah gitu. Kasa sedekahna teh cenah kitu ala alimin au pakihin ka jalma-jalma anu berilmu jeung jalma-jalma anu ahli fikih. Matak cing loba sedekah ka kiai, nu kiai bener. Euy digantian lagi 800 miliar boleh. Nah cenah teh bungkeleuk ke di surga. Surga nya. Kalau dipentayeun antu ke di surga. Tuh digantianana. Ku ganjaran ayeuna mah ku ganjaran we heula tah ge ganjaran urang teh door prize diganti gitu di surga teh jadi kanikmatan kita ngomong insyaallah kurang bageur kumaha Allah kurang rahman rahim kumaha insyaallah ngomong ke rezeki ieu nya cenah bujang sodako abi mah kang tuang hese bakal hese eta sia kana tuang dalam sodako niat mah dari sodako mah bukan untuk orang-orang kaya tapi sodako mah untuk orang-orang yang mau gitu nu beunghar tapi teu hayang mah nya moal matak jadi sodakona tapi jalma miskin bari jeung hayang bisa jadi sodako mah teh kudu itu wae ku tanaga ku pikiran bisa jadi sodako eta
gitu. Teu kudu duit wae sedekah mah ku pakaian wae bisa jadi sedekah mah ieu sedekah. Ya misalkan terek aya muludan kami teh bisa nyumbang duit marek nyumbang tanaga weh, misalkan teh milu pangmasangkeun terpal atau milu pangmasangkeun lampu atau milu pangmasakeun kitu bebas eta mah berarti sedekah tanaga digantian ku Allah da teu aya nu digantian. Tah sifat rahman Allah tah nu ngaranna rizqi mah nya eta anu geus kateleg ku urang aya nu jadi nu dicekel keneh ya duit ya kopi. Itu misalkan teh rizki misalkan teh ieu geus jadi rizki acan ieu rizki mah di mana ku urang geus disuruput geus asup kana ieu tenggorokan urang eta rizki. Ieu mah bisa wae jadi milik batur. Ieu can ieu nu ku abi bisa wae bahe lain bisa wae bahe berarti jadi lain rizki lain milik ari milik mah nyata nu geus asup kana tenggorokan urang. Duit anu geus bisa dibelikeun terus kadahar ku urang eta duit. Baju we anu geus dipake puluhan tahun kurang bisa we eta baju teh kabikeun ka batu gitu. Jadi matak rezeki mah kadang geus hareupeun beungeut ge bisa leungit tong boroni hareupeun beungeut ye misalkan teh bala-bala geus hareupeun biwir kasenggol ku batur jadi murah lain kadang mah geus kateleg di dieu tapi katelegna jeung cengekna teh kagegel kasalak urang kapikeunkeun lain eta berarti kitu lain milik cenah aing lamun si eta cenah kitu jiga nama duit teh cair 800 juta misalkan teh kusabab si eta kieu berarti lain milik jauh keneh atuh kitu mah sigah nu geus deukeut bakal menang duit teh padahal mah jauh keneh nu geus deukeut mah nu geus dina bibir kurang rek dihuapkeun murah teh eta geus deukeut nu kitu tapi da lain milik kitu. Ye ngaranna milik mah sanajan eta perkara teh kupurilingan heula di alam dunia ari milikna si A mah bakal ka si A gitu. Ari milikna ka si A mah bakal ka si A. Ayeuna lamun lain milik si A sanajan geus hareupeun beungeut kitu eta perkara teh moal matak jadi milik manehna kitu deui jodoh ge mah obur. Sanajan ku urang di bogohan 80 tahun misalnya. Aing bogohan 80 tahun. Saat sanajan ku urang di bogohan geus hampir 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ari manehna lain jodoh urang berarti urang ngajagaan jodoh. Salila 3 tahun ku urang di jajanan dahar dibere dahar misalkan teh da sia teh mah nyatu bae misalkan teh kitu asal beurang aa lapar hayu urang mah tewekeun aa lapar hoyong ka pikmi misalkan teh gaskeun misalkan nah teh tapi da sia teh lain jodoh urang misalkan teh lain jodoh urang angger sanajan geus bobogohan 5 tahun moal mantak jadi kawin jeung urang. Aing can pernah panggil jeung hiji awewe misalkan teh manehna begitu panggil langsung kawin misalkan eta kitu jodoh mah boa misalkan kitu mah boa teuing jodoh mah obur mah di bedong keneh ninina mau di bedong ninina berarti incuna mah jauh keneh teh nya misalkan kitu eta nu kitu ngaranna milik jeung ngaranna jodoh sabab ngaranna rizki, bagja, cilaka, maut eta geus diatur ku Allah. Mau obur teh salila hirup di alam dunia teh bakal meakeun kejo misalkan teh sekian ratus ton. Itu geus aya tulisanana. Gitu. Terus bakal menang kabungahan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit detik lagi moal ngeclok bakal. Terus bakal kawin di nalika umur 40 tahun bakal. Gitu umurnya. Ada umur sama jauh keneh Gusti cara gitu. Misalkeun kita ngomong buat tim isu. Buat teuing eta ngalamun mah jauh ka nya. Gitu. Tapi nu kitu ge kudu nuturkeun syariat ngobur. Syariat na ieu geus aya can incaranana acan geus eta. Tinggal minta deui we ka Allah. Tinggal minta deui ka Allah. Kitu eta nu kitu mah geus diatur ku Allah. Nah we ngobur. Teu kudu diudag-udag ge datang sorangan. Kunyung bisa ibu-ibu ieu cenah anak abeh yang dikawin usaha aku mangobur bisa wae ka ngobur. Bisa wae nah make jeung teu mungkin. Lamun Allah geus kenal mah gitu kan. Moal anu nu teu mungkin ngobur. Abeh ge bakal mungkin. Eta sedekah teh kos kitu kan.
sedekah teh aya bagian-bagian nah sedekah hiji digantian 10 sedekah hiji digantian 800 sedekah hiji digantian 80 sedekah hiji digantian 900.000 sedekah hiji digantian 900 mil aya eta ngan kasaha jeung kanuku mah kitu nya berarti kitu mah berarti urang kudu ada sering euy sedekah teh da urang mah ngandalkeun naon atuh mun dina sedekah dina keikhlasan ongkoh deui loba sedekah itu ikhlas mah kade eta euy henteu sih jadi goreng mah nya alus wae gitu kan kade ulah aya ria jeung sombong dina sia mah sombong sedekah 800.000 henteu aya sombong ria unggul teh itu sarua bae tak kamari mudah loba hamba Allah itu saha beas ya hamba Allah itu saha salak ya hamba Allah nyebut ya nama hamba Allah halobaan marah hamba Allah kesep lah hiji wa tolab dan najata minan nari ay jahannam fi mubahati ay fi nail liha cenah gitu wajad tapi tarki syahwati jeung kudu milarian anjeun kana pitulung tina seuneu neraka awas seuneu neraka teh ngagunta-gunta urang teh kudu neangeun kana pertolonganana cenah gitu kumaha eta nolong pertolonganna teh mubahati dina perkara anu mubah model kumaha perkara nu teh wajad ta cenah gitu jadi nu condongna teh kana perkara nu haram kade urang ulah di deketan pawajar dah maka bakal nemu anjeun kana eta pitulung teh pitar kisahwati dina ninggalkeun syahwat mah lain kana jima hungkul kan ya syahwat mah kana ngagibah oge eta ngajadi syahwat hayang ngomongkeun baat ari syahwat teh kahayang kanu perkara boh aya nu alus aya nu goreng ari kana ngagibah alus goreng tak urang ditinggalkeun eta ngagibah teh kahayang ngagibah teh berarti urang geus tarku syahwat kitu eta salah hiji terus hayang naon deui anu matakna goreng misalkeun anak teh hayang maling kiraku urang hayang maling misalkeun anak teh kurang jadi henteu maling teh atau ngagasab sendal ngagosob eta hiji perkara boga batur ku urang dipake tanpa bebeja eta nu kitu ngaranna gosok beda jemal bermaling jeung syarik beda aya dinu kitabna ge aya gosob aya syarikun maling ari maling mah model motor ditodorong tengah peuting ku batur rada jarak 1 kilo dikurungkeun ta motor kitu maling ari gosob mah henteu dicokot mah dibalikeun deui ngan dina makenan teh bebeja model sendal goler-goler di dinya asal pake we ku urang ke geus beres make na teh cul di mana we panggil deui ku nembokan eta nu kitu gosok mah kitu jadi henteu dipimilik ngan saukur dipake kira dibikeun deui tapi teh bebeja eta nu kitu ngaranna gosok mun maling mah kitu dicokot teh dibalikeun deui bebeja henteu nya moal atuh kira pemaling bebeja sia teh oh ya berek maling motornya mangga moal mungkin teh mah itu bebeja dua lagi kitu bedana gosok jeung sarik dina kitab lagi dua bahasa tak kitu kurang ditinggalkeun eta perkara anu subhat teh cenah gitu bakal ngajadi pertolongan gitu bagi urang di mana-mana urang ke dina nalik bakal menang pertolongan dina sieun neraka kalau dijauhkeun ka Allah tina neraka. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani cenah kitu lian